Cerita Sunda Gagal Panen. Duh, deka euy, ku panen ayeuna mah teu latih ku beurit euy, ku beurit wae deka euy. Boa deka euy, ku tara jakat deka beuting. Matak ayeuna dek panen teu hasil wae itu. Ku aing piraku ku dijakatkeun nya ka si Sariday. Pan si Sariday mah jeleumana ge miskin nya euy. Pakji, Pakji, Pakji. Tah, bau si Sariday sorana mah. Kadieu, kajero. Dek boga rezeki ya ku si laing. Mohon Pakji, mohon. Siap. Pak Haji damang. Alhamdulillah. Aduh, Pak Haji damang kieu. Ingos atuh. Lila teuing karasa tah dengan jelema teu boga mah. Saya teh Haji ke aing teh ulah nganggap jelema teu boga. Da aing mah kieu-kieu geus merdeka. Pantaran aing baju sapertikeun kieu teh euy. Aing mah geus merdeka kieu-kieu ge. Teu loba hutang, teu loba pikiran daripada Haji loba mikiran pare ku beurit geus nyawa aing ge nya. Hah? Goblok teh sia nyanyahoanan wae. Dai. Deka di sawah teh keur menang musibah. Aing biasana euy sok menang tontonan ku ayeuna mah tibang diberes saparona aing mah teu kaharti tah. Ya mojo ya Haji mah. Tah makan Haji euy gedean lamun parena mung ku beurit mah jakatna gedean. Infak sedekahna kanu jelema miskin teh pikeun tah ulah nyaahan. Anu kaduana ulah rumah sahaji jubahna alus, kenerna bodas. Goblok teh Aisyah. Ke aing mamatahan. Yo dengekeun. Lamun anu mamatahan ka aing leuwih tibar ti aing ku aing kakak di Panyusan. Coba si lain ya buka pantar kieu baju kohok kieu ka aing wani-wani mamatahan. Teu ceureuh kalakuan teh. Kudu nempo derajat sorangan atuh euy. Aing teh pan haji kieu ge. Lain ku sabab gitu Ji, da aing teh ngeunah di kitu-kitu Ji euy. Ulah ningali aing pangkat baju siga kieu. Aing rek kumaha aja aing? Aing mau sieun ku Haji ge. Hah? Rek kumaha? Ya aing kieu-kieu ge Ji. Mantan atlet taekwondo aing teh euy. Karate ge aing nu kieu mah tah. Terus digegelan nu kieu mah aing ka Haji teh sombong we. Tuh, tah tinggal tah. Tah. Gerak tuh. Ulah mentang-mentang jadi haji sih ya kain. Goblok teh siga kesieun ku haji. Kenapa haji teh mana nanti loba anjir kesieun ku aing.